Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring syahrul Ramadan. Simkuring kawit ti SMP IT Nurul Wasilah. Dina ieu wanci simkuring bade ngadongeng anu jejerna mimiti uncal tandukan. Wilujeng nyakseni. Kacaturkeun dina hiji mangsa di mana dunia masih keneh leuweung, mangsa di mana sasatoan masih silih cumarita sakumaha manusia ayeuna. Di hiji leuweung, dina hiji poe kirawanci haneut moyan, aya hiji sato anu ngaranna kuda tea, anu cicing sisieun talaga. Si kuda teh keur nginum bari ngeunteung ka eta ci anu kacida herangna. Si kuda teh ngomong sorangan. Bener, kasep geuning kuring teh awak lampayat, tanduk ranggagak, bai seukeut deui moal aya sato nu ginding kawas kuring. Euceuk eta si kuda. Barang sobat muji maneh, Jol datang. Sakadang uncal cicing sisieun si kuda bari ngadon nginum. Jol, eta kuda ngahoak bari momolotot ke eta sakadang uncal. He sakadang uncal, eudeup naon maneh ka dieu? Haling ka ditu, tong ngotoran tempat nginum aing. Geus puguh maneh mah ngeunteung ge goreng patut, cokor geus puguh goreng patut jeung teu boga tanduk kawas kuring. Euceuk eta sakadang kuda. Sakadang uncal tetep we nginum. Tengah hiraukeun ucapanna sakadang kuda. Eta sakadang kuda teh biki ambeuk we ka sakadang uncal. Euduk naladung eta sakadang kuda ka sakadang uncal. Barang euduk ditaladung, wow, aya sora maung anu kacida tarikna. Nepikeun eta sakadang kuda soakeun jeung sakadang uncal. Saprak ti dinya bretek lalumpatan duanana da sieun dihakan ku sakadang maung. Eta duanana lumpat patarik-tarik nepikeun sakadang kuda anu teu heula lumpatna jadi lendo sabab tandukna kapuket ku ari-ari anu aya di leuweung. Biki manehna ojah si tandukna biki weh kapuket ku eta ari-arian. Teu kunsilila Jol datang sakadang uncal. Sakadang kuda teh minta tulung ka eta sakadang uncal. Sakadang uncal, tulungan kuring, ieu tanduk kuring kapuket ku ari-arian. Euceuk sakadang kuda. Sakadang uncal teh karunyaeun. Tuluy we disampeurkeun eta sakadang kuda teh. Digegelan ari-arian anu nempel dina eta tandukna. Sageus kitu, sakadang kuda leupas, dua anana langsung lalumpatan deui da sieun ku sakadang maung. Pas geus cicing, sakadang kuda menta nuhun ka eta sakadang uncal. Nuhun uncal, ente geus nulungan sim kuring. Lamun eueuh maneh kuring geus dituang meureun ku eta maung. Euceuk sakadang kuda. Satos ti dinya sakadang kuda teh mere tanduk anu dibogaan ku manehna ka sakadang uncal. Dugi kiwari eta tanduk teh masih nempel di sakadang uncal. Makna dina ieu carita nyaeta ulah nyomongkeun naon anu diboga ku arurang karena moal jadi anu bisa dibake ku urang, anu dikabogaan ku arurang, anu disombongkeun eta bermanfaat ti urang. Cukup sekian ti simkuring. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.